Yo, ari maneh apal ka Gubernur Jawa Barat? Yo, bisi hayang apal mah. Bisi can nyaho ieu mah. Gubernur Jawa Barat teh nyaeta nu di ngaranan KDM ku batur mah. Nah ceuk Abah mah KDM teh nya ulah salah. Nyaeta kanggo daerah maju. Ari ngaranan jalmana mah KDM teh Kang Deddy Mulyadi sia. Pamanehana teh geus kakoncara ka mana-mana. Bager jeung bijaksana manehana teh. Tah, jika dieu loba pisan masyarakat anu minta foto. Sugan mah artis manehana teh. Keur mah manehana teh osok ngonten ceuk badak teh mah. Ya ulah salah. Lamun barudak nyariatakeun KDM, tah eta teh gubernur urang. Manehana teh jiwa sosialna teh ka masyarakat teh. Wah, sugan mah heueuh, ceuk Abah mah teu ka itung we lah, loba. Beh dieu loba barudak anu kumaha? Ceuk barudak zaman ayeuna mah ngaresahkeun tah. Tah ku Bapak KDM teh nya eta ku Kang Deddy Mulyadi teh meureunan diarahkeun kana bener dibawa ka barak militer nya hasilna teh alhamdulillah barudak teh tah ku Kang Deddy meureunan nya eta diarahkeun alhamdulillah barudak teh jadi berubah hampir 80% dina persen mah derajat gitu. Ayeuna beh dieu manehana teh loba pisan anu ngarewa meureun ka manehanana teh. Da kusabab meureunan lamun ceuk basa Abah mah kita keukeuh nya ieu ceuk Abah. Sieun kumaha? Lamun ceuk mesin kali ini eta teh kitu. Ku manehanana nya teh ku Kang Deddy Mulyadi henteu saeutik lah. Model sebut lah lamun ceuk urang mah wakil rakyat kitu nya heueuh. Malahan Kang Deddy teh anu ngiritik kana kabijakan Kang Deddy teh anu nyebutkeun mah cenah pencitraan heueuh tah eta pencitraan nya. Tapi lah meureunan ku Kang Deddy mah lamun ceuk bahasa Abah meureunan nya bahasa Abah. Eta mah ku Kang Deddy teh dengek kajeun kitu. Jadi ya teu didenge we lah perkara itu mah kitu. Ayeuna mah dipikir-pikir ku urang Jawa Barat, ku urang Jawa Barat. Gubernur urang teh nu sakitu nyaaheunana ka urang, piraku urang anu dipikanyaahna henteu resep ka hiji pamimpin anu nyaah ka masyarakatna nya. Tah ayeuna mah kieu we ayeuna mah. Supaya meureunan ayeuna mah urang ulah ngobrol tamu laku di dieu nya. Lain ngobrol meureunan keur nyarita urang mah papanggihan urang. Jadi urang doakeun we ayeuna Bapak Gubernur urang sarerea teh nyaeta Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana bari sehat walafiat. Dijauhkeun tina balaina